bisa ngomong kasar gitu. Ayo mana budak mana? Budak Cibalong, budak Paseng mana nya? Tah, aing tak urang Sigaraja tah. Sia teh. Mabok maneh teh, mabok. Yo. Normal. Geuning saya teh nyekek botol, ana loba omong teuing da botolna kitu nanaon. Juga eta nyekek botol-botolna mokeun ka aing pan teu. Da maneh anu lain dulur botol ngomong. Ieu mabok teh ku agama diharamkeun, ku nagara dilarang. Bakal ngelengitkeun kaseimbangan maneh lamun nginum kitu pangaruh alkohol dina uteuk. Da lain alkohol ieu. Oh naon atuh bajigur. Eta maneh nepi ka dadali degan kitu mah nya nginum bajigur dadali degan. Apa dicampur ku aing jeung tai koto. Dioplos. Untut lepek. Nikmat aja asa di surga mun geus mah. Asli. Sanajan anak ngararantep, sanajan pamajikan tebalik-balik, sanajan tatangga ngararewa, sanajan warung geus teu patipun percaya, sok sanajan aing teu boga imah-imah acan aing makeun bae nu penting. Udut. Pokokna mah siapa ini tekan itu aing medek pada bijeng batur we. Ya. Kade udud udud sia. Sangkeul tahun-tahun ngagaganong budak nyeta aing teh capek ya bayi teh budak teh geus teu boga inungna teh kamari kabentar gelap we kamari abah euy turun atuh sia teh capek aing teh we wayang diganong we bebeutkeun anak kitu mah nyepekeun we kolot montang bibiruan mah urusan batur goblok jauh sia jeung aing sia separing ciwit ku aing sia lain ke diwara budak teh lain ke diwara bangkar wara geus lain diwarakeun sape aing ge mah euy nya aja ka ujang mah nya bogoh we najan sia goreng patut oge jeung ngaralkeun ngerek kolot mah nya mah da
kawin. Umur karek 6 tahun hayang kawin sia teh. Geus beuki ka awewe tong diturutan abah mah. Abah, naon? Ai si moal ka mana? Apaan naon? Usia di kieuna Indonesia teh. Ai mau teh naon abah? Jadi mau teh dipunut kuno kagungan. Nu kagungan saha? Indung maneh. Saha si mah teh? Nu kagungan teh Allah. Oh siap, si mah teh dicokot ku Allah. Dicokot ku Allah. Jadi si mah teh dialo di ditu. Heeh. Urang ulin atuh mau paha alo. Hayang panggil jeung si mah. Tidak modar CTKI. Nah tukang taingan abah uing deh resep kena yang kenyal nyusul si majo disokot wano. Ya indung maneh teh dipikannya dirawatan kuno kagunganana kusaha ku Allah. Aya Allah teh saha? Allah teh anu kagungan dunia neraka sawarga sakem keping langit satang karaking jagat eta kagungan Allah. Allah teh loba pakayana bah. Beungar teh dunya ye nu Allah kaasup nu urang teh nu Allah. Tina naon bisnis nanya eta Allah sukses gitu. Si Aji abong budak apa? Naon? Aya alo, mungkin dina pilkada Tasikmalaya kota nyalek. Naon? Naon? Teu aja. Geus ditantukeun paslon daya 5 sia teh. Anu kamena alo. Astagfirullahaladzim. Nih, lagu lain kabudak dipercaya lagu aing uluna. Apa? Naon abah wes ya. Sidi kaya. Ya wajar we tutong emosi kana teh goblok. Uluh. Nya sekali ge. Diwarah kusaha tuh sia teh. Diwarah kusaha. Ya ku bapak aing. Ampun. Naon? Ujang udah nyanyi ah. Nyanyi, bisa nyanyi. Ya, paling ini nyanyi balon gua ada 5. Ujang mah. Bener mana bisa nyanyi? Nyanyi, dengarkan ku cucu mingsia. Ampun. Semua curang mah Ujang teh budak jalanan. Lumayan segitu. Iya. Mahi kena duit 1000. Siapa curang mah Ujang teh budak jalanan. Korban orang tua karena perceraian. Bawa bapak gawe nangan ukur moyan. Kemikiran kehidupan tara mere duit jajan. Kasih bapak reda. Tuluy. Si emak nyari hati. Tuluy nekat ke luar negeri. Rada sedih apa? Kebaik tuluy ngan bayar. Ngasrila si emak tidak kembali. Bener ngasrila. Kemungkinan sudah mati atau nekat bunuh diri. Si mati jadi kunti. Tak siap gara-gara mana nyanyi air rek nyawer. Benar jalan. Kang Oro.
ya untung eta cacak suara maneh ngabeling gitu Bayu. ayo nyawer tuh ngorok sok janting gede nyawerna ke ngorok nya terbekal ya ke Bandung alhamdulillah dalam ya cek aing oge kagerian semua alhamdulillah 100 nyawer ngacak gitu nah astagfirullahaladzim ada saya atau nuhun kita jejak kalau hairun kasiron Terus tanya mah gimana? Langsung. aya naon ieu teh Kang ieu euy bejana nurutkeun beja tilu benang dipercaya cenah si Cepot teh keur nyosialisasikeun pilkada kota Tasikmalaya terus dah aya urang mah gawena kitu hareudang lamun aya hiji daerah tentrem hareudang lamun aya hiji daerah aman urang mah tugasna teh nyaeta ngacaukeun keamanan kumaha carana mah ulah nepi ka sukses we pilkada teh si mah nyari hati ngeus cicing ngobrol nyanyi masing-masing we jadi si Cepot teh jeung sadulur-dulur cenah keur nyosialisasikeun rek nyosialisasikeun perkara pemilihan umum pesta demokrasi tak urang-urang halang-halang Nosialisasi mah tidak kembali. tuluykeun sok tuluykeun Kemungkinan sudah mati atau nekat bunuh diri. Eueun nyawer deui. ulah dugi ka hujan nya awatos panginten sirah uing paseur nya ulah nangis usungna nya kitu Langsung di dunia teh dunia dua papasangan ban aya harodo jeung hiji lalaki jeung awewe beurang jeung peutingna khususna ka warga kota Tasikmalaya umumna ka sabuleurna da urang mah sasatna penerangan ai seniman mah nya dina padalangan mah ngajan teu dititah oge ku bagian ais pangampih urang teh kudu nepikeun sugan urang dina ngawayang ritu ka dieu dititah ku naon nepikeun program-program dinas kebersihan panteu nya urang teh milu mentuan iya gitu da urang teh tepikeun yen poe ayeuna teh tanggal 25 teh awal kampanye ieu teh awal kampanye kumaha kampanye ayeuna 25 September tuh dugi ka 23 November kampanye tak kaping 27 November salumping mereka TPS masing-masing pilihan urang mereka mana sukana mereka mana resepna ai eta mah urang teh da lain zamana diintimidasi didudita ya iya gitu ulah urang teh ulah nepi ka golput ya ai golput teh nah sia kita ada jeung anjing dewe lebih kata apa golput acan ya golput teh golongan putih eta khusus ke jelma-jelma baru le anu hideung mah kudu milih wadah we karep ayeuna teh diantarana penyakit ya urang ngebahas heula penyakit da urang merayat bebas ya da kadaulatan mah sapinuna aya dina leungeun rajat diantarana sok aya keneh da ulah di Tasikmalaya memoal di kota Tasikmalaya anu kampanye terselubung black campaign disebutnya teh ai black campaign si juri cik aing geus mah ngomong beuleukeun dewe nyata
sok aya nu ngabagi-bagi sembako tahu ari Ridho mah ari teu aya MLM mah peke teuing da rezeki-rezekina teh teu aya dina peraturan KPU na KPU mah hanya sawates pelarangan lokasi-lokasi kampanye seperti tempat ibadah, tempat pemerintah jeung rumah sakit. Kabayang resok kampanye di rumah sakit. Jadi jelema teh jabab pasien teh keur mikiran gering. Ngomong mikiran penyakit. Dara teh anu kampanye marawat we teh. Kudu lain cager penyakit teh. Adalah gitu urang ngobrol we ka ditu jeung ka dieu. Basa jane urang mah netra. Ya, da mata aya tujuan, aya maksud jeung tujuan pikeun nyalonkeun oge. Nyaeta mibanda meureunna. Mibanda cita-cita, mibanda kahayang, mibanda ka naon harapan. Pikeun ngajadikeun Tasikmalaya sangkan leuwih maju, leuwih halus patan anu parantos ka tukang-tukang. Itu intina mah kan ai urusan pemilih mah ulang di ke masyarakat. Iya, sama pribadi namanya. Pastina parantos nyiapkeun strategi. Ya, itu mungkin atuh daya strategian mah. Iya. Atuh naon? Kuring marek jeung sigareng we lain aya nyosialisasikeun mah Naon rek ngajak ngobrol we sugan ka aki-aki ka mimi-mimi anu can apaleun kumaha cara nyoblos benar nya najan kuring teu dititah oge kudu hidang we kuring mah nya moal mangaruhan ka ditu jeung ka dieu moal kudu nguduan kudu kasih A kudu kasih B da dina prak-prakan nama anu meunang atuh sok sanajan urang teu milih anggarna pamimpin urang nya itu juga tuh eta barang ngajeng dewek nya dewek keur ada percaya ke seuing nya dina bidang ngomong suka mana karep nya nam sama ditelepon usaha Mang Sepot cenah aya acara sosialisasi KPU di Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah sing teh mangka geus teu boga keur meuli beas. Ya. Atuh pinjaman online budak-budak. Debt kolektor sapoe teh tilu teu ka imah. Da pamajikan bakal pokok. Ya. Tuh aing naik mah gini tepung jeung dulur urang jeung Kang Dodon Jamul nya sarua teh tiga reun nya reun nuhun laksana ketika bingahan ku pangulemna diantawisna nyaeta danget ayeuna teh Ketua KPU Kota Tasikmalaya Kang Asep Rismawan kalih reng-rengan atuh Bawasluna Kang Jaki Pratama diantawisna oge teras atuh anu mayungan diantawisna Kapolres Tasikmalaya Bapak Dandim Des Pilkada ayeuna teh aya 5 pasangan calon ya 5 pasangan calon hiji 2 kilo 45 eta anu kedah dipilih teh diantawisna ya ada ieu pesta demokrasi urang sadayana anu parantos kagungan hak pilih nyata kedah milih mana anu kedah dipilih ku urang pikeun calon ais pangambi di Kota Tasikmalaya ya gitu mudah-mudahan tuh siapa munut kinuluran siapa rejeki negaranya da urang teh keukeuh salaku masyarakat teh tetep masih keneh
miharap nya wilayah urang syarakat urang istilah pangimitan pangbalikan teh nyata subur makmur gemah ripah roh repeh rapih roh jinawi aman santosa jeung kartara harja eta kaum buruhna atuh ulah nepi ka ripuh padagangna samisareuna nu digawena sing saripeh hate patanina atuh nu taranina sing sugih mukti gitu. Ieu teh saha hiji upaya nya ya ya alah aing ngedeuk ieu lah naon rek uriling heula jeung si dawala jeung si gareng nya kudu mah uriling heula we dek ka warung-warung sugan nya sosial ka pos-pos rona sugan ya nya tuturkeun